Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo di, keur naon? Keur ngadaweung we Sep. Naon kitu? Aduh, benih teu rame ngadaweung. Mending urang ka lapang. Rek naon penting-penting ka lapang, meujeuna sare we yak kieu mah Sep. Hor ari Aldi, teu apa di lapang aya acara? Henteu, emang aya acara naon kitu Sep? Aduh, matakan ulah cicing we di imah atuh. Kapan di lapang teh keur aya acara wayang golek? Wah, nu bener Sep. Bener atuh. Matakan hayu urang ka lapang, bisi tinggalin. Hayu tuh hayu Sep. Kalatunya urang bebejah heula ka kolot. Mah, Aldi hoyong. Tos dangdos gini. Mah mereka mana? Bapak oge deui. Kapan rek lalajo wayang? Nama melu kitu. Pan ieu ge bade wawartos heula. Ari sugan teh apa aya cara wayang ayeuna? Henteu. Matakan ulah ngeremoy di kamar. Mohon atuh. Hayu mah, Pak, si Asep tos ngantosan. Tuh gerak siap-siap. Asep, nyalira gini. Mohon, pen biang mana jeung asuh si Dede. Pangipun Bapak tos dipayun. Hayu Sep, bisi mulai manten. Nya hayu, si Aldi mah meuni teu sabaran. Mah, Pak, Aldi bade sareng Asep di pangpayunan nya. Hayu Sep. Aduh Sep, nyeri beteung euy. Nya terus kumaha? Urang balik teh heula nya, geus teu kuat. Alah, ulah atuh. Ke bisi di tengah jalan dicegat buta. Begitu dipercaya. Eta mah nying sina nu lalajo sangka nyang sini nepi beres we. Ih, can pernah maca carita wayang Batara Kala si Aldi mah. Asal kowe sorangan. Da urang mah bari nagih hayang lalajo keneh. Heueuh atuh nya. Duh. Naon eta? Ulah ngaganggu tuh, keur cari beuteung yeuh. Rarasaan. Boa aya buta. Halo Sep. Ieu, masa peuting kamari teh heueuh euy urang dicegat buta. Hah? Nu bener? Bener Sep. Oke deui mah urang rek lalajo nepi ka beres lain masalah butana sih santuna nya ngahargaan eta acara we. Tah kitu atuh, lamun lain urang nu ngajaga ieu kabudayaan nya saha deui nya teu. Bener Sep,